Ye, sikap urang tergantung sikap maneh kumaha ka urang. Maneh bager urang bakal leuwih bager. Lamun maneh jahat piraku we urang kudu bager. Tuh mah. Cik atuh ontohan teh ngomongna ulah deket-deket teuing sia mah. Ieu bau surgana kuat ieu mah bau teuing murel teu penting-penting teh mah ulah deket-deket teuing ya bang ieu aing beuteung kosong teu kuat sakin ieu. Lieur sebel atuh nyameun ge sia meni kan pikeun ka bau atuh kitu lah. Deuk sakumaha leutik hasilna nu penting jerih payah sorangan. Sanajan teu ngarubah kaayaan nu penting teu ngahesekeun. Bener teu paladageun. Ku boga salaki mah urang mah moal lemah. Coba lamun teu boga maneh. Hirup bingung, sirah muter, otak lieur, boga jantung hiji ge asa rek coplok. Emang maneh moal dibawa pae, tapi lamun eueuh maneh hirup urang asa pae. Paladageun. Miskin-miskin kieu ge aing mah pernah nulungan maneh di saat maneh hirup balangsa. Jelema balaga kos maneh moal inget kana kahadean aing. Bener teh baladageun. Halo, Kadun. Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, kira ku aing kudu dibabekeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang keur balaja daging. Karana ge saur mimiti, yeuh, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, daganana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu yeuh, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok buru balik. Kumaha lamun aing neu nginjem duit? Dek mere moal. Lamun teu mere, kumaha lamun aing nyerenteng? Dek diladanan. Baladageun. Ieu eukeur maneh. Heueuh, eukeur maneh. Dengekeun. Lamun maneh sedil ka urang, ulah sok mamawa batur, sina sedil ka urang. Paham? Baladageun. Lamun sungut maneh dipake ngahasut jeung mukakeun ai batur, pake oge irung maneh keur ngambe bau bangkena hate sorangan. Baladageun. Bener nama Korea beberewekan wae teh, nyeri-nyeri sirah. Tapi ari hirup diganggu wae mah, otak teh ngaheng, ngabeleng, lieur. Sok coba ayeuna kumaneh diomongkeun ka ditu ka dieu, digorengkeun tiak lebihkeun kajet. Geunah teu. Teu geunah ieu. Coba nu ngomongna mun kitu mah ieu katempo saha-sahana. Da ari saukur ecek jeung ecek mah jatuhna fitnah. Tapi ari kadenge kana ceuli mah nya amek we. Coba ieu diantepkeun ka lakar beuki ngalunjak. Disampeurkeun moal balai ieu geus hoream buru papaseaan teh. Teh ngayang nanaon nya. Meni resep buruskeun kana hirup batur. Waduh, meni cigah teh wajah anu bana aya opat nepikeun kagegerendilan kitu uraha. Aing ge sia teh dibejaan otohon, lamun milih awewe ulah nempo geus kumpul. Kitu mah ari sari aleweuh mah kos asbak batangna loba sia mah. Aya buah huruf didedetkeun, aya engkol buyatak diwawalkeun pantesan ieu deuk buraha ieu aduh si Joni nepikeun ka geuneuk ieu ngebul uyuhan aing mah sia mah. Cik dek nanya ka maneh anu osok ngabohongan kanu jadi pamajikan, anu osok nyumput-nyumputkeun duit ti pamajikan. Geus menang naon, jeung geus jadi naon, yeuh geus jadi mobil, geus jadi imah bertingkat. Nu aya ge lain beunghar, kalakasan sara balangsa. Baladageun. Urang mah teu paduli ku penilaian mararaneh ka urang saperti kumaha. Edek goreng, edek alus, salira urang teu ngarugikeun mararaneh, lain urusan maneh. Baladageun. Saakrab-akrabna maneh jeung babaturan, sadeukeut-deuketna maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Geuleuh da aing kasih menis. Na geuleuh naon, Cek? Urang kumaha urang ka manehna nulungan, nginjem ngaran eukeureuan, nginjem duit, ai tempo urang ka manehna edek nginjem teu nulungan. Nah edek nginjem naon kitu, Cek? Nginjem salaki, ekor ngabaturan nagihan cantik. Cek,
Tadi teh nu ngomen cenanya mah ngomongna kasar. Atuh sakirana hayang lemes mah aya we atuh kusia. Kata-katanya tuh Ceng. Mending kena hirup babeladagan tapi boga perasaan daripada sia sopan tapi kalakuan ciga setan. Baladageun. Nur, di marana? Biasa Ceng, geus meuli kangkung. Sebalanya kangkung. Lain Ceng, dek nanya. Satara ketempo bapak budak ka mana? Apaan geus seubel ge euceul mah ieu ditinggalkeun. Nah, Ceng, karana deui. Maneh sedil ka urang. Terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Beledageun. Tong sok sombong. Dangaran aja lemak mah moal salilana di luhur. Lamun teu murag sorangan pasti bakal dituar batur. Bener teu. Beledageun. Awalna mah cet-cetan. Terus curhat-curhatan. Nggak curhat-curhatan, lanjut ketemuan. Nggak ketemuan, blaem-blaem. Transferan. Kek giliran kapanggih disebutna babaturan. Matakna ari jadi lalaki ulah loba bacot. Tobakeun mah duit. Baladageun. Teu make filter mah goreng patut jeung koromod. Dengekeun kacang. Paduli goreng patut jeung koromod ge, nu penting mah sehat badan, sehat pikiran, teu boga penyakit hate. Yes. Bener teu? Nah hanya lalaki lamun milih selingkuhan, nah henteu anu leuwih geulis ti pamajikan. Atunya heueuh, dengaran ge lalaki. Dibere anu rohani, milih nu roh halus, dibere anu pinter jaga diri, kalakah milih anu obral diri, boga pamajikan bisa ngarah duit, kalakah neangan anu meakeun duit. Ieu ngaranna ge lalaki dipilih menang nu leuwih. Bagian ieu jadi selingkuhan mah teu kudu geulis. Nu penting mah katel we jeung teu tahu diri. Bener teu? Teu agung. Cie ngechat deui. Emang siluman careuh nu kamari ka mana? Anu kumaneh dibangga-bangga, anu kumaneh dipuji-puji. Kunaon ieu siluman careuh nu kamari tidak sesuai dengan ekspektasi. Tahakan sia baladageun. Ngaranna ge randa zaman ayeuna sia teh beda. Buuk diencet, alis digambar, bibir ditambal, kuntu dipager. Ada banget, ada proyek. Bener tuh, baladageun.